Ah, tong sieun aing pangheulana. Pangaku. Jun, nah mana berputus jeung si Melia? Urang mah beda-beda agama. Aing maneh nu khusus jeung Mas Karno. Urang mah beda suku, Mas Karno Jawa, urang Sunda. Ari maneh kan nah berputus. Iya orang putus aja. Beda kelamin. Gelo. An, kadela An. Reka mana maneh? Biasa mancing ka kidul. Mancing naon? Teu mawa jeujeur. Biasa Biasa naon? mancing kerusuhan. Sarap juga. Kalem lah mat. Itu eta urang dihareup. Ah, tong sieun aing pangheulana. Pangaku kumaha? Pangaana maju. Aing bodoh, aing pernah kabur. Oh, lo Bray. Nah, euy. Mana euy? Iya, biasa ke di warung. Doaan. Anjir, keur bobogohan keur duduan kitu meureun. Ante biasa we duaan jeung bangku warung. Masih ya we ah. Kunaon calana maneh baseuh ngumpulna calana maneh? Euy. Nah, bisa ngumpulna calana gede-gede ka era. Urang geus nonton berita euy. Berita naon? Nah, bisa kitu. Pancek pembawa acarana dengan beranjak kemana-mana. Der, mana lebaran ieu rek mudik moal? Rek urang mah ke Bandung. Tapi tong lewat jalan Cipularang. Nah, kunaon angker gitu? Lain, soalnya motor mah teu meunang lewat jalan dinya. Bacot. Siap. Mana cenah aya bejana putus jeung si Nyong? Euy, beda-beda keyakinan. Nah, beda keyakinan semua. Pan mana teh saagama jeung si Nyong teh? Aing yakin pisan, aing geulis, tapi si itu teu percayaan karena keyakinan urang. Woi, dah. Jun, nah mana berputus jeung si Melia? Terus dia beda-beda agama. Mana agama? Dede. Mawa jujur. Naon? Bener, mana euy? Masih ya we ah. Bye. Ngecapruk. Urang dihareup. Alah, kalem aing pangheulana. Pangheulana naon? Pangheulana maju. Urang dihareup. Ah, kalem. Bangla mah. Itu eta urang dihareup. Alah, aing pangheulana. Kalem mah. Itu eta urang dihareup. Tahuan dihareup. Aing tempe gitu mah. Jangan cuma putus jeung si Nyong. Euy, beda-beda keyakinan. Nah, beda keyakinan. Kok kan mana teh saagama jeung si Nyong teh? Ayo mana? Gimana Pak Wah? Oh iya tuh. Ah biasa ya Pak Wah. Urang geus nonton berita euy. Nah berita naon bisa gitu. Ada eta. Euy. Bisa gitu. Tempatna ka dieu banget. Mat, kunaon calana maneh baseuh? Nah, bisa gitu, ke era segede-gede ngumpul di calana. Urang geus nonton berita pan.